Mitra anu mulia wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng. Di dieu kumang jaya disebatkeun dongeng enteng para mitra mung sakadar istilah wunggul. Teu aya dongeng berat na teu aya. Teu kedah aya nu beratna wae sok sanaos anu enteng ge para wargi. Mangga urang lajengkeun atuh dongeng anu judulna Musuh Warisan karya Kileksa parantos dugi kanalika. Citrasena nuju disiksa ku si Jured namun harita bade ditigas beheungna para mitra sadaya. Bade ditigas janggana para mitra. Janten para mitra sadaya di bantuan ku Kang Ikung ku jalaran Citrasena harita direngkas dugi kangge debut atuh salajengna bedog milepas samali harita gerakan-gerakan si Jured di halangan ku Kang Ikung. Gitunya mangga urang teraskeun hanca dongengna nyatang-nyatang hiburan pang beberahmana. Duwi kadinya sadayana parantos duh bener cenah pikaninya Jaya. Oh gitu. Mangga atuh para mitra lah ulah sami-sami Mamang Jaya bade neraskeun hanca dongeng atuh para mitra sami-sami neraskeun hanca bari ngadangukeun dongeng. Hanca pada melanaon bae mudah-mudahan tiasa dilaksanakeun bari ngadangukeun ngadongeng. Atanepi bari ngadangukeun acara dongeng. Para wargi sadaya leres bari nyeres naon deui. Mangga dongeng mangga wilujeng ngadangukeun. Sabada di wawadian ku Kang Ikung para mitra, Citrasena tuluy nyarita bari jeung kaharti sagala caritaan Kang Ikung teh. Kang Ikung, etela cariosan teh bener Kang, nuhun kuring geus ditulungan sarta geus dielingan. Sok mundur Kang, keun Mang Jured rek dilawan ku kuring. Lantaran tadi bapak kuring geus nyebutkeun yen kuring ayeuna mah geus dianggap musuh. Ceuk Citrasena bari netep Kang Ikung. Tapi Kang Ikung teu nurut kalah pok nyarita, jang Sena syukur lamun ujang ngarti kana omongan akang, tapi perkara si Jured mah akang nu bakal nyang hareupanana. Lantaran akang ge boga balitungan nu kudu direngsekeun jeung si Jured teh. Sok ujang mah mundur we, keun akang mah sok. Akang mah antep di dieu, siga di ujang mundur. Ceuk Kang Ikung bari mureleng ka si Jured. Citrasena teu nyarita deui terus mundur nyampeurkeun ka baturna. Nempok kitu Mat Jalil menika kerot lantaran si Jured teu hasil nyiksa Citrasena. Gerok Mat Jalil ngagerok ka si Jured. Jured, montong diadap. Sakudu ngahalangan, babaj euy. Heuh, Jured. Cob si Jured bari rengkenek masang kuda-kuda. Jung bedogna diangkat rek dipake nyabat Kang Ikung tapi samemeh si Jured ngaheumatkeun bedogna. Gerok supaya ngagorowok tarik pisan. Tahan. Duanana teu meunang gerak. Cek Supala bari terus nyampeurkeun ka Kang Ikung nu keur pahareup-hareup jeung si Jured. Hari si Jured jiga nu keuna ku tenung barang ngadenge Supala ngagero leungeun ngana ngadak-ngadak heuras teu bisa gerak. Sora Supala ngandung tanaga batin anu kacida kuatna. Sanggeus pahareup-hareup pok Supala nyarita deui. Ai perkara tarung mah gampang, boro-boro kolot dalah budak ge bisa. Tapi ai tarungna kolot mah kudu puguh aturanana atuh. Kudu puguh tujuanana jeung kudu puguh sabab musababna. Sabab urang teh mah geus karolot ye. Sagala rupa pagawean kudu diukur heula untung rugina. Ta ayeuna kuring rek nanya ka Kang Ikung. Naon tujuan Kang Ikung tarung ngalawan Mang Jured? Cobi waler heula Kang Ikung, cek Supala bari netep ka Kang Ikung. Barang ditanya kitu Kang Ikung rada ngahuleng. Lain ngahuleng pada eueuh pijawabeun tapi ngahuleng soteh bingung nyaritakeunana. Sanggeus mikir sajeroning hatena pok Kang Ikung ngajawab saterabasna. Ai tujuan akang teh kieu jang. Kahiji sakumaha nu parantos disangemkeun ka ujang kapungkur. Yen akang teh hayang belajar ilmu bela diri teh pikeun ngajaga katelengesan si Jured. Lantaran pan si Jured teh salilana ngancam kana jiwa akang teh jang. Da ayeuna kaleresan tepung dina kaayaan kieu. Jadi sakalian rek dilawan ku akang teh. Atuh kaduana kaleresan pisan akang teh parantos kumawantun ngahalangan si Jured. Hartosna mah menuju nyiksa pun Citrasena, atuh akang ge jadi kabareangan. Nu tadina nyiksa Citrasena jadi nyiksa ka akang. Kadurug-durug si Jured teh musuh akang ti baheula mula. Jadi kanggo mungkas mumusuhan antawis akang sareng si Jured teh, hiji-hijina jalan kudu buru-buru tarung patutunggalan kitu jang. Pikeun nangtukeun we eleh jeung nu meunang. Sakitu tujuan akang mah jang? Jawab Kang Ikung bari ngareret ka Supala. Oh,
Oh gitu. Nya teu naon atuh. Tapi lantaran kukuring ge karasa, pasualan pribadi teu bisa dicampurkeun ku batur, bisa campuran ku batur. Tapi samemeh prung tarung kuring rek amanat tila ka akang. Yen ieu padu teh teu aya sangkut pautna jeung paguron monyet bodas. Sagala rupa nu tumiba estu tanggung jawab pribadi. Tah sakitu amanat kuring. Cek Supala bari ngareret kakang Ikung terus kasih Jured. Kahartos jang akang nampikeun eta amanat. Nuhun Kang. Ayeuna kuring rek nanya ka saderek Jured. Naon tujuanana saderek ngayakeun pertarungan di ieu tempat? Coba waler heula. Cek Supala bari neuteup kasih Jured nu keur colohok bengong. Barang ditanya kitu ku Supala. Gancang ngajawab sangeunana. Supala, muntong loba catur sia. Dewek mah darung teh sakadar ngajalankeun parentah. Ari sama si Ikung jangkorangna geus kumawani sia ngahalangan parentah Juragan Jalil deuleu. Sakudu mah ditaro kuluna sia ku dewek. Jadi tujuan kahiji dewek kemodaran si Ikung dumasar kana parentah Tiwat Jalil. Kaduana memang bener. Antara si Ikung jeung dewek teh satu kabuyutan sia. Bisa beberapa kali dewek ngalah nyawa si Ikung, tapi gagal. Malah sekali waktu fungsi ditulungan sia ku maneh. Tah ayeuna kabeneran papagi, nu tangtu ieu kasempatan teh bakal digunakeun kalawan hade ku dewek. Dina hal ieu dewek teh moal beunang dihalangan sia Subala. Sakali kudu modar, si Ikung tetep kudu modar ku dewek. Harek sia nyingka. Sok sia Subala. Mun sia rek wani hayang kakeceritan gede, ulah ikut campur sia mundur, atawa saing podaran ku aing sekalian. Cek si Jured bari molotot ka Supala, terus mureleng kakang Ikung. Supala ngadenge caritaan si Jured gitu. Tuluy nyaritanya taya bayana atuh ari kitu mah. Kuring mah moal ikut campur kana urusan anjeun. Ngan lamun anjeun tarung kalawan curang, tangtu kuring moal cicingeun. Lantaran Kang Ikung teh murid kuring, cek Supala bari terus mundur. Ngajauhan anu rek tarung anak buah Supala ngadak-ngadak goyang deui. Lantaran sarerea geus padanya hoyen si Jured teh musuh anu sakudu nama harita keneh ditewak. Tapi tu ayat kulantaran teu aya parentah ti pamimpin, kapaksa sarereangan saukur silih reret jeung baturna. Terus bukgek dari uksal senaker sang kanjongjon lalajo nu rek tarung, sanggeus Supala mundur pok si Jured nyarita ka Kang Ikung. Ikung, baheula sia geus nipu ka aing deula. Waktu tepung sia di warung, make jeung aku boga ngaran si Kocelak segala rupa sia. Lamun harita aing nyaho sia ngaran si Ikung, umur sia moal nepi ka ayeuna deuleu sia. Tapi kabeneran sia mah diparengkeun tepung jeung aing ayeuna. Sok geura papatkeun jampe modar. Moal lila deh hulu sia bakal ngagulutuk deuleu. Wong sia bakal sabat-sabat ku badog ku aing sia. Cek si Jured bari mureleng ka Kang Ikung. Huntu kekerot tiga geus teu sabar hayang gerak kerekep Kang Ikung. Mata beureum burahay. Lantaran memang si Jured muntuk nguyup ngalawan Kang Ikung. Tapi Kang Ikung mah tenang we, malah pok ngajawab bari serileti. Jured, lamun bareto kuring terus-terusan diudag-udag ku si lain teh, ayeuna mah dewek ke da ngudag-ngudag si lain atuh. Lamun bareto dewek sieun ku si lain, ayeuna mah si lain anu sieun ku dewek dere. Sok geura buktikeun ceritaan ilaing nu ageleger naningan gulbug teh bari jeung teu hujan-hujan. Kuring mah geus sayagi pikeun narima pagawean sia teh. Nah bener hulu dewek teh bakal ngagulutuk ayeuna. Sok buktikeun sia, cik Kang Ikung bari taki-taki. Pikeun nadah panarajang si Jured. Sakabeh perhatian tamplok ka si Jured, sakur anu ngariung nyak sia nu rek tarung dianggap eueuh bae ku Kang Ikung mah. Kumaha sia jangkorang? Dedengian teh sia rek ngalawan aing? Sok geura tadaya serangan aing sia jurig. Cek si Jured bari seak nyabet cangkeng Kang Ikung. Cileng Kang Ikung luncat ka tukang plos sabetan si Jured ngadek angin. Tapi si Jured teh cicingeun Kang Ikung nuluncat ka tukang disusul tepus ku sabetan anu mateni. Cileng seak karita keneh para mitra. Bedog si Jured nyawuk ngalabeheun Kang Ikung. Lep Kang Ikung ngelok nepi ka dongko. Siuk bedog si Jured ngaliwat hulu. Ngaliwat luhureun sirah Kang Ikung. Pepeuteyan si Jured ngolebat hareupeun Kang Ikung. Sanggeus bedog si Jured ngaliwat cung. Kang Ikung cengkat sarta sakilat mopeuh pepeuteyan si Jured ku pigelang leungeunna.
Keduk, celang bedog si Jured ngacleng jauh naker. Samemeh si Jured dah sadar Pramitra kana kaayaan siut pigelang leungeun Kang Ikung nyirorot ka handap. Maksud rek ngetig 3 burung si Jured. Tapi seak serat si Jured mendingan sakilat milepkeun leungeun katuhu sikuna nu teuas mapag pigelang Kang Ikung. Siut serat des pigelang diadu jeung siku. 3 burung si Jured salamet tapi bareng jeung kitu suku katuhu Kang Ikung mendingan sajorelat ngosed kuda-kuda si Jured. Seak berat koleang bru si Jured namru labuh diuk. Nu datang panggeulana teh cungcurunganana. Si Jured mending nyengir Pramitra huntuna katingali pagabe. Aduh. Mending mun bersih. Lantaran cungcurungan duragrag teh disampakeun ku batu nu sagede muncang. Sabuat si Jured nyengir suku Kang Ikung ngajelepung. Ngalagado si Jured ngan hanjakal si Jured gerancingeus. Samemeh suku Kang Ikung anyog gilak si Jured ngagiwarkeun sirah saeutik. Bareng jeung kitu suku Kang Ikung mendingan sakilat dirawel. Seak dampal suku Kang Ikung ditewak, ditentok sekaligus. Tonyong poleang bujur Kang Ikung ninggang sirah si Jured. Atuh gero si Jured ngagero lantaran beheung asa sangkek katinggang bujur Kang Ikung. Aduh, edan sia. Aduh culagung sia jang horang. Bujur sia ninggang hulu aing sia kurang ajar. Cek si Jured bari kep. Cangkeng Kang Ikung dicekel ku 2 leungeun. Curung kunung si Jured nangtung bari ngajungjungkeun awak Kang Ikung. Maksudna marek terus dibantingkeun kana taneuh. Tapi Kang Ikung tenang Pramitra. Bareng jeung nangtungna si Jured, 2 leungeun muntang kana kelek si Jured. Barang awak Kang Ikung dibantingkeun gancang awakna dileuleskeun. Ari tanaga dipusirkeun dina 2 leungeun. Siut juralit celeg Kang Ikung nangtung bari sakaligus ngangkat awak si Jured. Kaayaan jadi tibalik Pramitra. Ayeuna mah jadi si Jured anu rek dibantingkeun kalawan dibarengan ku tanaga anu rosa. Ciuk blasur blek si Jured tibebeut lir nangka asak murag tina tangkalna. Sorana ngagedeblug mata klinu, gero si Jured ngoceak mata kuatir. Aduh, ampun si setan yang korang. Ampun si aduh nyeri. Cek si Jured bari gegerelengan dina taneuh. Nempok itu teh Pramitra Kang Ikung beki nafsu. Samemeh si Jured nangtung deui celeng Kang Ikung luncat ngadeukeutan si Jured. Nuker gegerelengan, seak cekok bobokong si Jured ditajong satakar kebek. Tapi barang cekok kurejat si Jured hudang tilak balik hareupeun Kang Ikung. Ret si Jured nempok Kang Ikung nuker nangtung ku suku sabeula. Lantaran nu hiji deui ngangkang keneh. Kalawan make gerakan nu kacidat cepetna siuk si Jured ngahumatkeun pigelang. Leungeuna rek ngababad bincuran Kang Ikung. Seak. Kang Ikung ngagero tina bakating kureuwas jeung nyeri. Bincurangna asa potong dibabad ku si Jured. Galeong brak Kang Ikung diuk. Ari si Jured ngorejat hudang jung ngangkat suku katuhuna rek najong dada Kang Ikung. Tapi samemeh si Jured najongkeun sukuna, sakilat Kang Ikung ngalugas bedogna. Maksudna suku si Jured rek dipapag ku bedog. Ngan hanya ka si Jured teridoeun lamun sukuna dihakan bedog Kang Ikung. Atuh rengkog si Jured ngarengkog terus mundur salengkah manehna ngarasa saber ari nyang hareupan bedog mah. Mangkaning bedog manehna teh geus ngacleng teuing ka mana. Buguh Kang Ikung manibungaheun jung nangtung bari pok nyarita. Kunaon sia kalah ka mundur Jured? Ayo sia maju kurang ajar. Lain rek nu galabeheung aing sia teh. Bodas buntut sia mah kakaran nempo bedog saese geus miris. Cek Kang Ikung bari ngajeleng Pramitra ngajingjing bedog. Panon mureleng ka si Jured. Sia Ikung jangkoran. Mentong wakang ngelebehkeun yang irung sia kurang ajar. Aing mah teh sieun ku bedog sia deuleu. Tapi cungcurungan aing nyeri keneh ieu. Lamun teu nyeri mah saulu sia teh geus digecek si ku aing kurang ajar. Cek si Jured Pramitra. Deu palaruguh najan hatena mah bener sieun. Tapi ari disebut sieun mah ku musuh makmung cakak Kang Ikung seri serta pok nyarita deui. Mandong loba alesan nih sia Jured. Borangan we sia teh kudu los-los kana cungcurungan sagala. Sok teu tahan sabetan bedog aing deuleu. Cek Kang Ikung bari srog masang kuda-kuda. Siuk Kang Ikung ngabubat babikeun bedog. Sora meningah hius matak paur. Seseket guguri lapan.
seseket bedog gugurilapan katojo ku cahaya panon poe. Para mitra anu mulia, nempok itu si Jured bani muringis, tapi pikeun ngajaga ajen dirina, manehna teu nembongkeun rasa gimir. Malah pok nyarita semunu nangtang. Ulah kalau bala lewas ya Kangkung. Sok segera keun ta cocolek apu teh. Aing nyaho sia kumaha seget henteu adalah. Sok lawan aing da. Cek si Jured bari rengkenek masang kuda-kuda. Pangacian geus kumpul deui suwanget ngadadak ngagedur deui. Ari Kang Ikung katemponangan ukur segede curug malah hatena jadi nekat. Rek tarung bebeakan meakeun ka panasaran. Ari Mat Jalil nempo si Jured tarung jiga lalawora rada keheuleun. Serog maju sababaraha lengkah pok nyarita ka si Jured. Jured, sing bener sia digawe teh. Pikir aku sia ele pandar ku si Ikung. Ele sia ku pandar si Ikung betul sia. Sok maju sia Jured. Merah ke sia mah. Cek Mat Jalil bari hauk polotot para mitra. Cinggan lah. Keun makuring lah si Ikung mah. Sok menulgan lah. Ulah deket-deket ting bising ngecek-ngecek getih. Bahaya ke? Jawab si Jured bareng mencerong ka Kang Ikung. Bareng jeung kitu jolad-jolad Kang Ikung para mitra sadaya maju salengkah siuk ngaheumatkeun bedog ngalabeheung si Jured. Sabetanana datar ti katuhu ka kenca. Bedogna ngagurilap katojo ku cahaya panon poe sorang ngahiung bangbaraan. Tapi si Jured geus waspada nempo bedog nyabet kana beheungna. Gancang kumanehna ngalelepkeun sirahna. Plos panarajang Kang Ikung nyabet angin. Tapi Kang Ikung teu putus asa gancang bedogna dibalikeun deui. Nyabetna nyepang ti katuhu ka kenca. Ti kenca ka katuhu para mitra bedog nyewuk ngalapali pisan si Jured. Tapi samaneh bedog Kang Ikung keuna. Srog suku si Jured maju. Dibarengan ku sirah nu cengkat bari mapag leungeun Kang Ikung ku dua leungeun. Hiuk sret plak leungeun Kang Ikung katewak. Sikuna dicekel ku leungeun kenca si Jured. Ari nu katuhu nahan pigeulang Kang Ikung barang gep sorosod leungeun katuhu si Jured ngasrod ngarawel perah bedog. Kuriwal gep meningan sakilat bedog Kang Ikung geus karebut ku si Jured. Gerakan si Jured kacida gancangna nepi ka Kang Ikung teu bisa gerak. Nyaho-nyaho bedog geus karebut. Barang geus sadar kibeg Kang Ikung ngabadug dada si Jured ku sikuna. Delak si Jured ngagiwarkeun dadana plos. Siku Kang Ikung ngeplos bari nyalametkeun dadana si Jured meningan sakilat nyabetkeun bedog kana tuur Kang Ikung. Tapi siuk cileng Kang Ikung luncat ka luhur. Plos. Tuur Kang Ikung para mitra ngeplos harita. Siuk cileng Kang Ikung luncat ka luhur. Plos bedogna nyabet angin. Celek Kang Ikung nincak deui taneuh. Seak dipapag ku sabetan bedog si Jured. Siuk cileng Kang Ikung luncat ka tukang. Bedog si Jured milepas deui. Ari Kang Ikung kapaksa mundur terus bari taki-taki. Ngeteup ka si Jured. Jolad-jolad si Jured maju para mitra sadaya. Sababaraha lengkah bari suruwuk nyodok-nyodokkeun bedogna lempeng ngarah dada Kang Ikung. Kang Ikung ngagiwarkeun dadana tapi serangan si Jured ngana pancingan wungkul. Ari Kang Ikung geus ngagilek mah meningan sakilat bedog teh diputerkeun ka luhureun tarang. Ngala tarang maksudna Kang Ikung ngaranyug lengak sirah Kang Ikung ngadang heula ka tukang ningkahan bedog si Jured. Siut bedog ngaliwat hareupeun tarang Kang Ikung. Bareng jeung kitu srog Kang Ikung maju salengkah bari ngarojokeun peureub katuhu ngalah hulu angan si Jured. Tapi si Jured tanginas. Peureub Kang Ikung anu nyewuk teh ditepak ku leungeun kenca. Surudut siuk plak solonton awak Kang Ikung nyolonton ka bawah ku tanagana sorangan. Nyampo Kang Ikung nolonyong si Jured bungaheun. Gancang ngangkat bedog narek nigas punuk Kang Ikung anu keur dongko. Bedog si Jured mening ngagurilap matak paur. Nempo kaayan kitu sarerea menipating rarenyag malah Citrasena kalayan teu sadar ngagero tali pisan. Kang Ikung, awas bunuh Kang. Ceuk Citrasena bari nyeklan punuk sorangan. Kebeg Kang Ikung ngarenyag kalawan gerakan nu kacida kesitna belum Kang Ikung ngabebeutkeun maneh. Keleng ngakulitikeun awak ngajauhan si Jured. Siuk kolewat bres bedog si Jured nancrem dina taneuh. Bareng jeung kitu Kang Ikung geus hudang deui. Terus Kang Ikung lempang lalaunan ngadeuketan Mat Jalil. Gancang ku si Jured dituturkeun bari dipelong jiga nu neangan lolong kerang pikeun ngasupkeun serangan. Duanana sirih perong bari ngurilingan lempang nyiring. Si Jured meuni kakerot nahan amarah lantaran sababaraha kali seranganana gagal jeung gagal bae. Napsuna beuki ngagedur, amarah teu kawadahan.
Si Jured geus teu sabar hayang buru-buru ngabinasa Kang Ikung. Tina awahing ku nafsu sakur anu ngariung di dinya. Ku si Jured mah katempona teh jiga tatangkala nu rajeng. Manusana mah jiga manehna wungkul jeung Kang Ikung. Anu kudu buru-buru dibinasa kulantaran Kang Ikung rada linghas. Si Jured jadi ngababi buta nyerang. Kalayan teu loba pikir para mitra. Srog si Jured masang kuda-kuda. Bedog nu dicekal ku leungeun katuhu dilelempang ka Kang Ikung. Puguh Kang Ikung rada reuwaseun. Reg Kang Ikung ngarandeg terus taki-taki nunggu gerakan si Jured. Teulilah siuk bedog si Jured diputerkeun kalawan dibarengan ku tanaga nu kacida rongkahna. Beleuwer belesur bedog si Jured dibaledogeun ka ku Kang Ikung. Ka Kang Ikung bedog nu nyuruwuk tarikna liwat saking lamun keuna kana dada Kang Ikung moal teu parat kana tonggong. Tapi Kang Ikung waspada. Barang nempo bedog nu belesur teu tatapa sini deui cileng Kang Ikung loncat jauh naker. Siuk belesur bedog milepas ka tukangan Kang Ikung. Tapi sanggeus Kang Ikung salamet. Sarerea pating rarenghap narik napas. Lantaran bedog teh terus nyurubuk kana dada Mat Jalil anu aya tukangan Kang Ikung. Belesur cerem bedog anu sakitu panjangna teh nancem dina dada Mat Jalil. Parat nepi kana tonggong. Nempo kitu Jured. Si Jured meningah ulang Citrasena gero ngoceah mata kuatir. Bapak, aduh, Bapak, Bapak nanti ngejat Bapak. Si Citrasena bari dreg-deg lumpat nyampurkeun Mat Jalil. Samemeh Citrasena nempi rumpuyuk beru Mat Jalil namru mandi getih. Lantaran getih nu kaluar kacida lobana tina dada jeung tina tonggong, menimun cerat matak dinggiapeun. Citrasena datang-datang gabrug ngarontok ka Mat Jalil. Keperah bedog dicekal terus dicabut disakalikeun. Seret burial getih kaluar leuwih loba. Lengerek Mat Jalil kapaehan. Manehna teu kuat nahan ka nyeri, tapi teu kaburu nyarita sakecap-kecap acan tikoro kaburu kacocokan ku getih laketai ku lapes. Lengak sirat Mat Jalil nyampai di leungeun Citrasena. Nampok itu disangkana ku Citrasena mah bapana teh maot. Gero Citrasena sasama. Bapak, aduh Bapak, ulah maot Bapak. Ya abdi Citrasena, ampun Gusti. Aduh, Bapak ulah maot Bapak. Cek Citrasena bari ngagalentoran bapana. Para mitra sadaya sedengkeun Mat Jalil tetep teu empes-empes. Getih nu kaluar beuki juuh bae malah awak Citrasena geus boleger beureum pinuh ku getih bapana. Ari si Jured barang nempo Mat Jalil ngulapes teh tuluak liuk deui dreg-dreg lumpat sateker tanaga. Manehna kasieunan bisi Citrasena ngamuk ka manehna. Nu matak teu loba pikir deui si Jured lumpat notog-notogkeun maneh. Bareng jeung kitu rob sakabeh nu hadir ngariung ka Mat Jalil nu keur digugulung ku Citrasena. Ari Kang Ikung pok nanya ka Supala bari coloho. Yang kumaha nu kabur yeuna udah getawa ulah. Cek Kang Ikung bari netep ka Supala. Panon anu molohok teu ngiceup-ngiceup jiga nu kasima pok Supala ngajawab. Kang Ikung perkara si Jured nu kabur mah antep we. Ayeuna mah hayu urang nulungan heula tu nu cilaka tuh. Sok sanajan Mat Jalil sifatna musuh tapi teu pantes lamun ku urang diantep dina kaayaan cilaka. Jawab Supala para mitra sadaya. Bari terus manehna sasalendep hayang nempo Mat Jalil ti kadeukeut. Buriak nu ngariung nyingrai gek Supala cingogo gigireun Citrasena pok Supala nyarita. Kumaha cenah? Sakumaha tatuna teh cing bejaan kuring? Cek Supala bari gap nyekel kana tak-tak Mat Jalil nu teu empes-empes. Ari Citrasena pok ngajawab bari dumarida. Panon ngarenclong kawas budak leutik ku Cimata. Aduh cilaka juragan. Bapak teh parantos maot. Kedah kumaha tu dak bidah cik abdi tulungan kan. Cek Citrasena bari netep kana beungeut Supala. Dikorok katara lok-lokanahan picerikeun. Lamun teu era mamanehna geus gagaukan jejeritan, tapi Citrasena bisa keneh nahan perasaan gancang ku Supala diupah-upahan. Geus Citrasena, ulah pondok pangharepan Sena. Bapak anjeun teh cantang tumaot, coba urang pariksa heula naha nyam, bisa keneh katulungan. Cek Supala terus ngarampaan dada Mat Jalil. Nyekel pibeulang leungin terus karasa keneh keketegan. Hartina Mat Jalil masih keneh aya nyawaan. Ngan jigana bae teu kuat teu nahan ka nyeri jeung loba teuing kaluar getih.
Sanggis ngerasa yakin pok supala nyarita deui. Sena Bapak anjeun daya kene harapan ya jantung nama si kene karasa keketegan. Urat leungeunna jalan kene susuganan bisa katulungan sok bawa ka jero imah. Ulah diantep di dieu kurang hade, cek supala bari jung nangtung. Cek Citrasena pok ngajawab, "Mangga juragan, hatur nuhun upamipun Bapak hirup keneh mah juragan." Cek Citrasena bari jung nangtung lalaunan, bari mayang bapana. Ari Kang Ikung teh cicingeun gancang mametuan ngagotong Mat Jalil. Malah tungtung nama sababara urang gupgap ngarilu ngagotong. Rigidig Mat Jalil dibawa ka jero imah. Legeudeut sarereana nuturkeun saurang ge taya nu nyarita. Ngabar tembay jiga nu pieu. Teu lila supala ungah ka imah pangheulana dituturkeun ku ngagotong Mat Jalil. Terus Mat Jalil digolerkeun dina palupuh, sirahna disangkeh ku leungeun Citrasena. Para mitra sadaya sanggeus merenah gancang kusupala di urutan sukuna. Ari tatu dina dada jeung tongongna dibeungkeut ku lamak maksudna masangkan teu loba teuing kaluar getih. Anak buah supala nu teu kabagian ka jero imah meuni ronghok naroong tina panto jeung jandela. Sanggeus kira-kira setengah jam kulisik Mat Jalil usik. Berai panon beunta lalaunan. Citrasena meuni teu ngiceup-ngiceup neuteub kana beungeut bapana. Sakur nu nyaksian narahan napas teu lila jegoh-jegoh Mat Jalil batu. Berbayi getih kaluar tina dada. Jigana bae katakan waktu keur batu. Puguh Citrasena reuwaseun gancang dada Mat Jalil diteken lalaunan. Tapi taya hartina lantaran getih tetep kaluar. Sajabat ti kitu Citrasena teu bisaeun mantuan nyeri ngan saukur ngagugulung. Mat Jalil meuni muringis nahan ka nyeri beungeut geus sepa kawas manjit. Ambekanana ngerebek para mitra jiga nu aya nu ngahalangan. Tina pojok bibir ngalai getih nu seger kene. Teu sukun silila para mitra sadaya gilak sirah Mat Jalil usik. Panon anu layu neuteub ka Citrasena bibirnya renyu jiga rek nyarita. Gancang ku Citrasena ditanya lalaunan, malah ditompokeun kana ceuli Mat Jalil. "Bapak, sim emut Bapak, ieu abdi Citrasena, Pak." Cek Mat Jalil, cek Citrasena bari neureyan ciduh nahan piceurikeun. Ngadenge omongan Citrasena Mat Jalil ungeuk lalaunan, nyeh seuri. Tapi seuri lain matak gumira, kalah matak lelenyapan. Seuri Mat Jalil jiga seuri panungtungan. Sakur nu nyaksian pating kereuceum kurang kireum jiga rek ceurik. Tapi saurang oge taya nu nyarita. Unggal panu neuteub kana bibir Mat Jalil, lantaran bisi Mat Jalil nyarita teu kadenge. Sanggeus rada lila pok Mat Jalil nyarita, sora alon jeung haroskos pegat-pegat. "Sena hampura bapaknya. Aduh, dada nyeri. Aki ujang. Bejaan. Sabab bapak moal bisa lila deui di dieu leleyan. Ujang. Aduh. Ceklek para mitra Mat Jalil ngaleupaskeun nyawa. Mulih kaja timulang ka asal. Dipunut kunu rahayu diala kunu maha kawasa sakur nu nyaksian meuni saheng nyebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ari Citrasena goak ceurik bangun kanyanyerian bari sasamat ka bapana. "Aduh Bapak, Bapak ya abdi Pak, ampun Bapak, kira aku jauh-jauh ti Cihaur rek ngadon maot di dieu. Yuh, kabina-bina teuing Bapak." Cek Citrasena bari bluk nyuuk kana dada Mat Jalil. Anungan tinggal kurungan bungkul, menang sawatara waktu mah Citrasena tadi arantep bae. Sina sebeuheun heula meakeun kapanasaranana. Sakur nu araya di dinyangan ukur bisa nyaksian. Saurang ge taya nu bisa ngahalangan kana takdir Gusti anu tumiba ka Mat Jalil. Di dieu para mitra sadaya takdir teu beunang dipungkir, kadar teu beunang disinglar, papasten Gusti Yang Widi. Para mitra sadaya disebatkeun cenah hirup katungkul kupati paeh teu nyaho dimangsa teh sanes bobodohan.
Lamun ku urang dipesek eusi-eusina para mitra hirup katungkul ku pati paeh teu nyaho di mangsa, hirup urang kudu hati-hati ku laku lampah nu sampurna. Jelas di dieu para mitra, Mat Jalil mulih ka jati mulang ka asal bari mawa tetep para mitra sadaya. Nu dibawa ku manehna mah pakel di akhirat teh can komplit, malah teu acan jigana para wargi. Lantaran di dunya ngagegedekeun haliah dunya, bari jeung ngagegedekeun kaributan para mitra, nurun-nurunkeun ributan, ngawariskeun mumusuhan. Na bade kumaha atuh para mitra sadaya model Mat Jalil kieu. Namun sok sanaos kitu tetep urang salaku umat Islam ngaduakeun para mitra ka Mat Jalil mugi tetep ditampi iman Islamna, kitu para wargi sadaya. Dihampura segala kalepatanana, dileburkeun dosa perdosaanana, kitu para wargi. Mangga urang teraskeun. Geus lila supala nyarita ngabeberah ka Citrasena. Sena takdir ti Gusti teu beunang dipungkir. Kadar tinu maha kawasa teu beunang disinglar. Pati huripna manusia aya dina kakawasaan Allah. Manusia teu daya teu upaya. Omat ulah rek leutik hate, lantaran nu bakal maot teh lain bapa anjeun wungkul dalah urang ge cantang tu bisa nempo deui ponon poe-poe isu. Sahanu nyaho moal lila deui oge urang teh bakal maot. Tah kulantaran kitu geus ulah dipake ceurik balilihan. Sakitu ge anjeun teh bagja keneh lantaran anjeun masih kitu ngagugulung nungkulan maotna bapa. Tur bapa anjeun teh sempet minta dihampura ka anjeun. Eta hiji tanda yen anjeun diaku keneh anak ku Mat Jalil. Ngan sabalikna anjeun kudu ngahampura ka bapa anjeun. Jeung minta dihampura ka bapa anjeun. Tah ku jalan kitu mudah-mudahan Mat Jalil sing dihampura dosa-dosana, sing ditarima amal-amalanana, kalayan sing ditampi iman Islamna. Geus geura cengkat. Ayu anggur geura piara ku sarerea sakumaha ilaharna ngurus mayi. Cek supala bari neuteup ka Citrasena, ngadenge caritaan supala kitu jung Citrasena cengkat. Ret ngareret ka supala, pok nyarita diselangku eurih-eurihkeun. Juragan, hatur nuhun kana pepelingna, ku abdi katampi pisan. Nanging peryogi ka uninga, nu dianggo ceurik balilihan ku abdi mah. Sanes ku maot napu bapa. Nanging abdi ngaraos hadeuh dumi, teu acan tiasa murang tarima kanu jadi kolot. Katurug-turug abdi teh nuju pabentar paham sareng anjeun. Sajabi ti kitu, perlayana teh bet gara-gara Mang Juren, badega nupang dipercayana. Lah kumaha atuh abdi teh juragan? Cek Citrasena bari segeruk ceurik kawas budak leutik. Dada layon bapana geus cipruk ku cipanon manehna, pok supala nyarita deui. Ih, ulah leutik hate Sena. Ulah leutik hate cek kuring oge. Perkara nu geus kajadian eta teh geus jadi nasib bapa anjeun. Geus aya ti dituna. Jika nabai kersa Allah nu maha kawasa, kentong di pikiran deui. Tarima we ku urang, kalayan kasabaran. Geus geura cengkat ayeuna mah. Ieu layon kudu buru-buru dipiara, teu hade lamun digugulung kieu. Cik kuring rek nanya, naha rek dibawa ka Cihaur atawa rek dikubur di dieu? Kuring marek nurutkeun kumaha anjeun, lantaran anjeun nu boga hakna pikeun ngurus ieu layon. Cek supala bari neuteup ka Citrasena, Citrasena jempe teu inghak-inghakan deui. Terus ngisap beungeut sanggeus ngarenghap heula, pok Citrasena ngajawab. Waktasna seer. Para mitra dugi ka dieu we heulanya dongeng enjing urang teraskeun deui. Mang Jaya ngahaturkeun nuhun. Mudah-mudahan acara dongeng ieu tiasa nyugemakeun para wargi sadaya. Janten dongeng ayeuna teh parantos dugi ka bagian ka-48, enjing ka bagian 48 para mitranya. Mangga kasugri kaum dangu sadaya Mang Jaya ngahaturkeun nuhun. Mudah-mudahan urang salamina aya dina ginanjar kawilujengan. Urang salamina aya dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Urang salamina para mitra kenging taufik sareng hidayah ti mantena. Bari urang salamina nuneda ka anjeunna sangkan urang salamina dina kaayaan berkah salamet sehat walafiat lahir batin. Mangga para wargi wilujeng kantun kasadayana permios.